Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamirsa, tepang deui sareng sim kuring di Aditya nu baris ngadugikeun warta dina dinten ayeuna dina acara Warta Sunda Jaja Suntak News edisi Kemis Kaping 24 Oktober 2023. Sejak kasanggakeun warta utama lalai maehan lilin saeusi imah kaduruk. Salasa 4 April 2023 tepatna jam 10.14 WIB, kejadian anu teu disangka-sangka lumangsung di wewengkon komplek perumahan Gria Jaya. Kejadian anu teu disangka-sangka ieu kejadian ka kulawarga Pandi, di mana imahna kaduruk ku maung beureum anu jadi sabab kahuruan disangka nu boga imah poho nempatkeun lilin dina lemari kayu. Henteu ngakibatkeun korban jiwa, sabab waktu kahuruan Pandi nuju ngadatangkeun tahlilan di imah tetanggana. Sementara eta pamajikanana oge teu aya di imah lantaran keur ngumbara. Sanajan teu aya korban jiwa, kejadian ieu tetep nyababkeun karugian material nepi ka 300 juta rupiah. Pemirsa, acara Warta Sunda Jaja Suntak dina dinten ayeuna dicekapkeun dugi ka dieu. Mugia janten lenyeupanan kanggo urang sadaya. Ngawakilan redaksi Warta Sunda Jaja Suntak News, sim kuring Dika Aditya Seja amit mundur, amit mungkur Sunda Jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.